Urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mau sebab pernah kadele asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jeleman keur aya di kebon ternyata jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Jaini mata almarhum nyaho nya disebut maung Bung Karno ketika ka Lampung Bung Karno asup ke Lampung ngahiji jadi gajah mantap sih ada itu saya gajah tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya keneh tenang buat yang bilu ngaji di dunia